hadir sadaya. Bapak RW aya, Bapak RW Tarhawi, Bapak Woyo aya, Bapak Nadi sepuh urang aya, Bapak Ridwani Rahwani aya. Oke teu hilap ka Ibu Hajat, ka para pini sepuh sadaya, ahli warisna kum teu diwiji-wiji cobi. Neng Sinta Jaya anu bager mangka Eli disarangan Ibu Hajat anu bager aya Ibu Hajat rumingka di bumi alam Ibu Hajat apana Sinta Jaya rumingka di bumi Neng Sinta Jaya Dharma wawayangan bae cobi dipasihan jalan apana Ibu Neng Hajat Sinta Jaya anu bagus sareng apana raga taya pangawasan apana Neng Sinta Jaya raga taya Ibu Hajat anu bager disuai-suai Ibu Hajat kapayun heula Dharma wawayangan bae Ibu Hajat anu mana raga taya pangawasan Ibu Hajat anu bager kapayonna sasarnya lapang Ibu Hajat anu bager badan anu Ibu Hajat badan anu katempuhan aturan Ibu Hajat orang ada karena diri Ibu Hajat anu bager orang eling kana diri sing inget ka indung bapak apana odik pamana odik anu bager deui nuju dangdos sing inget ka indung bapak apana odik anu bager aya apana odik cobi Ibu Hajat mempelajari apana odik anu bager rumingka di bumi alam
Alhamdulillah kadang warga sadaya anu masih kene manco di payunan balandongan. Oke teh hilap hatur nuhun di wilujeng rawuh wilujeng lagah para tamu undangan sadaya semohon. Parantos dua lagu anu dikalindengkeun ti luhur panggung ku uwa saparakanca. Diantos atensi ka para sepuh sadaya utawi ka para sesepuh ye ka sepuh simkuring ka Bapak Riwana ka Bapak RW Tarhawi oke ka Bapak Woyo diantos ku pribados oke hatur nuhun ye ka Apana Sinta Jaya sumuhun diantos atensi anu salajengna sumuhun ye sambil ngantosan atensi atu anu sanesna sumuhun sate acana ye tim ti musisi sumuhun nuju kerah kerih heula sumuhun nuju babenah heula